Halo. Goresan hati selawasna tanda tanya Neng Depitri anu bage nah aya kene Neng Ayu anu bage kadedeh katina abdinya aris kana jurang anu nista Neng Depitri anu bage carita batin pinuh ku karumaosan Neng Ayu pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa kang arepin saloh sigana mah abasari sepabi moal biasa sasarengan deui leuwih hade yu urang papisah wae katampi kadedeh salira apara kasepul be kanya salira do angin peting panepikeun rasa gurih cinta anjeun jeung ngedalekeun kasalira anjeun rarai anjeun ngancik dina hate kuri pungkom tajur hala katampi kadedeh salira ibu hajat bape ono kanya salira goresan hati salawasna tanda tanya nah aya kene kadedeh katinem abdinya aris paera teh hari kana curang anu nista cerita batin pinuh ku karumaosan Mas Nayaga medalu migar anu bager pinuh ku karumaosan hirup abdi teh pinuh ku noda jeung dosa sigana mah bani moal tiasa sasarengan deui leuwih hade yu urang
kadede salira neina anu sayang jang deh anu bager katampi kanya salira boh angin peting panepikeun rasa kuri cinta anjeun paerep hari jeung ngedakeun ka salira rarai anjeun ngancik dina hate kuri wa ito anu bager katampi kadede salira masna yaga madalu migar anu balalageun kanya salira aya cenah wa ito kapayun ucaplah panuteguna di jauhan ku dirina sabab yakin balukarna babandon dinu kawasan mere mawe kasasama silih asih babajat yang upama lakuning jami utama dipitineng ku sasama goresan hate salawasna tanda tanya nah aya kene adalah Ridwan anu bager kadeuh batinem hatinya haris jang dedi kana jurang anu nista cepangka anu bager jerikna batina pinuh ku karumaosan jang deh pimpinan madalu migar pinuh ku karumaos hirup abdi teh abah nimong pinuh ku noda jeung dosa neng de Fitri anu sayang sigana mah kang arepin salon moal tiasa sasarengan deui jangdang anu bager leuwih hade hayu urang mapisah wae kang daya kang oma katampi kadede salira mama Ella anu bager kanya salira kudu sumujud sambahan pikeun di dunya iwalati indung jeung bapa geuningan iwalati mah indung jeung bapa sabab indung anu ngandung ibu ini ibu hajah pan bapak anu ngayuga pan indung mah
sampaheuna pikeun di dunya Kang Andani wah ibu iwalati indung jeung papa sambaheun pikeun di dunya geuningan ibu ini ibu hajat iwalati indung jeung bapa sing getok kana ibadah dulur bisi urang loba salah sing getok kana ibadah Kang Anda anu bagus bisi urang loba salah kapayun cenajang deh abang cenah nengkang abang cenah suling bonteng sabadi kumalilang geuningan sabadi mah kumalilang bos Aden aya bos Aden Kang Usen anu mana Kang Usen aya abang ojang abi goreng sabedi nyanyari deungeun geuningan Kang Usen anu bagel sabedi nyanyari deungeun aya Kang Usen kapayun kapungkur abdi ka Bogor ayeuna kalawil-lawilian atuh kapungkur mah Kang Usen abdi ka Brong-broy ayeuna kanyanyerian Kang Usen anu bakti kanyanyerian aya cenah Kang Usen kapan abdi Kang Usen kapan abdi menta jahit Kang Usen kunaon tadi cangkiran geuningan Kang Usen anu bager tadi cangkiran kapan abdi menta jangan Kang Usen kunaon tadi pikiran kunaon mah Pare Mulyadi tadi pikir aturan Abah Haji Bulawak Kamuli Abah sok atuh tadi yang ngepelan heula atur nuhun abahnya atur nuhun mangga wilujeng ngaitkeun pikir moal palet bola sapanjang Abah Haji
atur nuhun urang kumelar Lelah mama sapanjang urang kumelar ulah kendat Kang Anda nya istian Kang Anda aya kapayun ilmu tutut Kang Anda anu bager ilmu tutut nyasian aya Kang Anda Hei no awon wajib disinglah geningan Kang Anda saderek abdi nu balageun wajib disinglah aya Kang Anda haturang sia meme ngamparkeun kasur kumaha sama geula digelarkeun hatur nuhun Kang Anda samemeh mah kumaon nyebat pitutur pek riksa badan sakujur pek riksa badan sakujur Kang Usen deui anu bagus wayang tema wayang teh piraku wayang jadi paku aja geningan Pare mulia di sebebe di paku aja mangga aturan hayang tema hayang teh diraku hayang atur nuhun tadi aku aja tadi aku Kang Usen aku aja Kang Usen deui anu bager Papa jemah Papa jalan kabis pun Mesir ku pada goma Mesir ku pat di agona Papaja Mas Gun anu mana Mas Gun abdi rek wangsul Mas Gun kapayun ulang upat keawonan geningan Mas Gun anu mana Mas Gun ulang upat keawon aya Mas Gun aturan cu lang layangan daun gadung apa nael aya apa nael ngalayana apa nael anu mana ngalayana anu embung apa nael kapayun Adis aturan kapayun heula Adis aya Adis sanajan mah Adis sanajan ditulak tali Adis kapayun moal koko jeung areuna geningan
Aadis anu bageng moal kokojeng areuna aturan kanggo Aadis sanajan Aadis anu bager mamah teh digunta ganti Aadis moal poho kasalira geuningan Aadis anu bager atur nuhun nu kasuhun Aadis atur nuhun sapanjang mah Arahman anu mana Arahman aya Arahman anu mana Arahman aturan Arahman kapayuna aturan kanggo Arahman sanajan ma Arahman sanajan digunta ganti Arahman moal poho kasalira geuningan Arahman anu bager aturan sawer laguna aya cenah Arahman kapayun kembang wera Arahman kembang wera daun turi Arahman aya hayang lelong wongan wae aturan kanggo Arahman lamun teu mah Arahman lamun teu era ku diri hayang rerajangan wae Arahman nu mana hayang rere jangan wae si penting harita basa kuring jamanehna waktu patuker carita mereja aji jauh subaya no pinuh buka endah ikan asi no mungkara duaan ngombar lamunan pewek kaya bapak haja hayang hirup sauyunam hanjakka nikmat durian tersangka bet bisa pegang horeng mio ni balebat
Bapak Haja ngon ukur mata tibala tawat tainga Ibu Cici ku hari yana asik kuring nu dibikin tanya negeri leungit cangdang anu bageus horeng peti panuntungan peti harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rejang katresna baru akal anu bageus hese mapalerekeunana hese pisan rek janglarna nyeri perih salawasna panuta kunaon tega Bapak Aceh horeng tos aya gentosna kapayun cenah jang teh aturan Bapak RW AKI miwah Ibu Bapak Haja Ibu Haja panganten istri panganten pamangken Bapak Asep besan miwah Ibu jeung manehna waktu patuk carita mere janji jawa supaya nu pinuh ku kaendahan pikeun asih gara duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan hanjaka nikmat durian ku sangka abet bisa pegang horeng miung niba-leba ngan ukur mata tibala tawat tainga Ibu Haja ku hariana asik kuring nu dibikeun tanyana geuning leungiteun horeng peti panuntungan penting harita anu mawa kabagjaan kadeudeung rajang
tresna hese mapa lerekenana hese pisan rejang larana nyeri pari salawasna panutan gening sulaya bapak hajat ibu hajat horeng tos ayah gentosna etang-etang tilam kasono ti perbadosa para kanca ka keluarga besar di dieu nya urang sangakeun dina lagu Patepang Sono wilujeng ngadangukeun. Ngahaturkeun Bapak Saban Saipul be Patepang Sono Alah mani hayang sono ka urang dieu sadaya kula. Sonona diwangiya Bapak hajat ibu hajat Sonona diwangiya Bapak hajat anu batin ngahaturkeun dung ngahaturkeun paci kubun anu mana Patepang Sono Sono nama hari sakalinten pajat ibu hajat Sono nada sakalinten pamirima gamelan kawi pajat ibu hajat anu mana nyumpona mah nyumpona diramat dari segala wilesok lewi mantan nyiksa kana diri pahajat ibu hajat mantan nyiksa dan kana diri paci kukun ngaturkeun Tepang Sono Sono nama paci kukun anu mana diwangi iya haturan paci kukun abdi nu sono haturan kapayuneun sanu paris nandangan pahajat ibu hajat anu mana iwalti bangsa sorangan cinta kana hari kabudayaan pahajat ibu hajat sami cinta jaka bangsaan Bapak Saipul bet ari ngaturkeun dung ngaturkeun Patepang Sono Sonona diwangiya pajat anu mana Sonona diwangiya Tepang Sono nu dipayun Patepang di panggung seni Patepang ayeuna oyong terang kasarengan ngaturkeun
gugur Aturanun haturkeun tilang sono mani hayang sono. sono mana beana tepang sono na beana tepang lain-lain daun awi lanca beremit tawaran bos emong aturan kapayun heula bos emong goyang di sawer laguna gabung kuatkeun carida geuningan bos emong ayeuna kajampang deui kapung kurang paturan dinang bos emong anu bageng ayeuna patepang deui neng tia warung ngahaturkeun neng tia warung ngahaturkeun cepang son sonono mah sakalintang neng tia warung sonono mah geuningan sakalintang bang bayang adi jero orang geuningan mah dibeli dua dawe moal kaharang sana kasorang dan kukurang mamana anu mana mamana mila kapayunan mamana mila aturan kapayun mamana mila aturan wilujeng tepan aturan wilujeng tepan Neng Esti neng Tia mangga geura siap-siap ngibing santuy dina lagu Wangsit Siliwangi. Cik 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 pasihan jalan pelan. halo halo Jangan lupa gua Wah, Nuka masur Pajajaran Neng Esti anu mana sor gelis kapayun ah. tempat bayu Padilan Ayeuna di kundangan Apa? Neng Esti mau postias mak warisan Alah, nyok jeruk galor tatandang alah. Siliwangi Geus kumaha Dadah, teuing. putra ti jajaran anyar Sor ah. wawangina
lingkar siliwang ngikin anjar nya tindak tanduk abdi minang kaki julang apa kakak salam kaliwang ninangku lami tetepan sok asa ragi sabelah di Banjar wasaban diramatkan sasestana salajengna Bang Ojo pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun sadayana sok 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 alah coba nyaman ngadeg salupa kuwang Noka masur pajajaran neng esti anu bagus awas awas tempat payung kadieu obat ayeuna dikundangan neng esti anu mana ulah mau pustias mau warisan Muncul galur katandang Siliwangi obat pahlawana juru bakti perjuangan lambang kejayaan neng hesti anu bagus sajagat
Raput baju kurang benar, gantian buka teh baik. Mana panuju rantaya, neng tia anu bager, anu mana? Aneng tia bener-bener bodas bentar, kembang na areuy-areuyan, sugan terek mikatinangan saukur ngaheureuyan. Neng tia ngaheureuyan, Obat 10 itu tali. Olah kopo jeung areuna neng iya anu mana, sampun dikontrakanti neng iya mangkok anjeunna geuningan. Neng tia pambayang mang, neng tia anu bager pambayang di jerokor. Neng iya anu mana dibeli 2 salawe, dibeli mah 2 salawe. Kahayang tacan ka sorang, bati nyeri make bae. Bati nyeri hate bae. Kumasuri geuningan, kumasuri suling tengan silung wae geuningan, suling teh silung wae. Kumakuring, 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 ibarat kanu saurang bapati kanu saurang, babayang mah geuningan, babayang di Jarokora, dibeli 2 salawe geuningan mah geuningan, dibeli 2 salawe. Mun kahayang, mun kahayang jan kasorang, batina perih hate bae. Papa Edi hate bae, Papa Edi Mama Edi kumadi mah geuningan,
mawa kabagjaan panda kapayunan jadi implengan dina peti pangantenan. Ayo bapak anda mustika pegat panda kapayun heula katilas rahet godawa. Ayo bapak anda rasa ngoleang bapak anda diri asa kumalaya. Ayo bapak anda atur nuhun bapak sing tamal-tamal rezekina amin. Osi mungkaran mastikeun wakeuh ngalengkah panda tur nuhun ayasna napas mangkek pasrah sumerang. Atur nuhun bapak anda anu mana nyorang kabunga nah bakal kacek dina sejarah tapi kiwari puguma gening panjang duriatna wa ito kapayun cenah wa ito
heas ngedepas berumur pasrah semarang papasangan wa ana nyurang kabungan nah baca tidak saja Malaksa kepalintangan babalean pangalusna sanautikan tunaran kasayang muamusna kasayangan muamusna mere mawe kasasama pilih asih jeung upama lakuning mah jalmi utama dipitina kusasama si mungkaran cendang anu bager anu mawa kabagjaan jadi impengan dina peti pangantenan mustika pegat perwe akai katilas rahet kumawa rasa ngoleang diri asa kumalayang juring kang lempang masakeun wakah nalangka heasna napas mekar pasrah sumerang papasangan wa itu ranggana kabungan ibu hajat nah baka kecatan dina sejarah Sok pemirsa
nyangkakeun hiburanana ti payon kapiatur dina lagu Gunung Jati. Beken beli bulan tapi sok sering dolanan mangkat bareng karo babaturan rame-rame guguyonan sebab anak sing disungsi sing dituju Gunung Jati pada mandra ning para wali juru mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon kula nom jaluk rizki kang sejati kangge ngempanen ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngeter arep ngulon tukang beca kabeh wong keton Pak RT hari duit enak kangkone anak Bos Uci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik lanang wadon bulak nombos Uci deui jaluk rizki kang sejati kangge ngempanen ning anak istri bikin beli unggal bulan tapi sok sering dolanan mangkat bareng karo babaturan rame-rame yugo goyanan sabab anak sing disungsi sing dituju da Gunung Jati pada nandang ning para wali beli ge mampir ning juru kunci Gunung Jati tempat wong seba gede cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kanggo ngempenin ning keluargi muter-muter kota Cirebon arep ngetang darep ngulon tukang beca pada kelakon duit entok tanggoning katon Gunung Jati tempat wong seba
wadon cilik wadon lanang tua enom jalur rizki kang sejati kanggo nyumpeni ning keluargi Panganten Bapak itu sarkim ayah. Oh wilujeng wilujeng. Bias sagala paningan Kang Adi anu bagus ketambias ge panginten angin asih nu bihari Bapak era akae kapayun badai ngalusan diri panganten istri panganten pamagot pias-pias sagala paningan Bapak adik sadaya api katambias ge panginten
utusan panganten istri dan masih asok yang datang harapan Kang Adi anu bager urang sing jadi utusan masih asok datang asih anu di hari lamun diri terlanjur sanajan diri tinggal sapasi ibu hajah alim jadi laib diri wa itu kaparayun asok nyalalawer di anto sadayana ayo panganten di anto sawerana panganten lakuni jalmi utama Abah Adi Eku sasama sepasi diganyaksi diri abdi miatias segala peninggal kata mebiak gepanginatun asih nu di hari tedai ngelusan diri sanajan diri ngasa pasti abdi alif laib diri harapan kiwali ukura harapan da benteng di langit masih baranang harapan sugana sing jadi utusan da engkau masih osok niang datang aduh aduh mata baur lamun diri panganten nyawer panganten pabakot sanajan nyawer diri ngasa pasi panganten aya abdi panganten alif Wey. laib diri atur nuhun panganten kumaha jelmang itu harapan urang asing jadi utusan datang masih asok datang harapan Kang Adi anu bager orang asing jadi utusan datang masih asok datang aduh aduh mata paur kata lanjur sanajan atur diri nuhun Pak Adi tinggal sapasi Kang Adi anu bagus ali menjadi laib diri atur nuhun Kang Adi sing awet umur
anu mana Bapak RW Akay Ibu RW Akay anu bager haturan deui ka payung duh diri mah pengantin istri masih cari ngaji masih ngeling barang penting Kang Adi anu bageun masih ngeling barang penting Mah tati ulan Mama Ella eta Pak Adi masih kena sumangetnya. masih kena calingeurnya Nyengakeun dina laguna teh daun hiris nya mohon. Mangga wilujeng ngareng kenek ngibing santuy dina lagu daun hiris. Sorah kapayun kula. Dina laguna teh daun hiris ulang slingan. tetep dedang muala burung di pisono Bapak Mas Wal burung di pisono hati kuring Bapak Mas muala benang bobodoh wal benang di bobodong daun hiris saksina nu ngemplok kejo duh Bapak Mas panotan ni antosan ni bareto antosan di bareto daun hiris kembangan yang karone kembangna om yang karone keindahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuring anteng nyawang Bapak Junardi aduh waktu mitina Bapak Junardi hati jadi honcewang Bapak Junardi ngabibitna daun hiring sisi kawin aduh ampun takdir tebang nang pungkira Bapak Junardi kapayunan berang penting ahoe basa kuring dateng nyawang ahoe doningan saya ahoe panutan tambelan sarangan gelis kapayun buktina ngarahatan sapanjangna dan sapanjangna pupuasa naon pilan dongenana naon pilan dongenana mungkin lami badan teh tambih tungkara geningan soleyan hati tadi honcewang daun diri sisi sumur mangga ahoer anjakan Bapak Aman pe aku sor ah nu ngelis tau umur ate bati da sumorean
Ai Bapak Mas sanajan akad ngalenggang melak pare abah jeung areuina Ahoer sanos nembean tepang hoyong terasa sarengan tetep dadang mual burung di pisono soal burung di pisono hati kuring mual benang di bobodong daun iris saksina ngemplok kejo ahoer Bapak Mas aduh Bapak Mas panutan dientosan di bareto daun hiris kempanganang yang karone Bapak Mas ahoer keindahan ayana di sisi empang ahoer deui di sisi empang panutan imun basa kuring anteng nyawang ahoer duh waktu mitina hati jadi honcewa ngabibitan daun hiri sisi kawin daun diri sisi gawin aduh ampun takdir tebal nang dipungkir aparhan apahir barang-barang penting aparhan basa kuring da anteng nyawang aparhan apahir aduh Bapak Mas waktu mitinang hati jadi honcewa buktina ngareheten sapanjangan pupuasan apahir aparhan naon pilan dongeunana Pak Junardi mingkin lami Bapak Junardi badan teh tabih tunggara Bapak Junardi geningan Bapak Junardi salaya Bapak Junardi deui atutan Sok atuh urang lagukeun botol kecap. Pamunut tadi bos dulu atau napi abah dulu.
cobi taksi iya ding lu jangkung agak sopir aku ku abdi hantar ke gembang mon ditilik bos dulu ditukangna meni lenjang kapayun deh bos dulu mon di sawah bos dulu ditukangna meni lenjang cobi taksir adik Ibu Maria Herang Mitra sopir aku Ibu Maria ku abdi di kabanda mun ditilik Ibu Mariam titukang meni lenjang mun di sawang Rasulullah kapayun deui bade mandang ayu ayu urang Rasulullah rendingan dadi imam tak aja gedut tunangan ngelup tuku eta samo koko podang bos dulu kapayun deui da abdi mah ibu yang seturunan ayo Ibu Maria cobi taksir deui Ibu Maria anu herang mitra kapayun Ibu Maria sopir aku ku abdi teka bandang mun dipilih bos dulu Ibu Maria titukana benih lenjang mun di sawang ditukang manisir kapayun deui Ibu Maria ayo urang bos dulu rendingan dadi imam Ibu Maria manusianya kapayun deui Ibu Maria kapayun deui eta ngelup tuku eta samo koko bodan Ibu Maria kapayun deui da abdi mah diserangan bos dulu diserangan Bapak Hajat seturunan abdi ngapung moal bobogoh hati abdi bosen
putus deh, putus deh. Bagat benar bisa disambung ke deui Wasdullah deui bagat cinta hese disambung ke deui Pak Hajat Ibu Hajat soal cinta Bapak Hajat tong dipake kaulitna mun teu maski Pak Hajat anu mana tara daek diganggu begat cinta hese disambung ke deui begat cinta hese diubareun nana. Nyangakeun dina laguna awet rajet anu dipundutna ku Ibuna Nurul mangga nyangakeun ka sadaya anu dipayun. Haturan Abah Acang sareng Abah Rumah tangga jeung manehna Mama Nurul keur jeung mana teh cenah mah rumah tangga teh atuh. geus teka Wilujeng sumping ka Mama Itu lilana Asep Ulah dihitung barina oge jalan ti bujang